Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kembali lagi di Iniping. Sekarang sedang berada di sawah, melanjutkan video yang kemarin. Ngured part 2. Asik, mantap jiwa. Oke, tang hilapnya guys. Saacan lalaju video iya, subscribe heula anu acan, like heula, share, jeung komen mun aya carita ganti aranjeun kabeh. Ayeuna mah guys lages mau parangna jeung China, hayo langsung wae aritkeun ka ditu ya guys. Langsung wae guys eksekusi lah eurihna ku arit da ayeuna mah mawa arit, jadi kamari mah pohonnya teu mawa arit tah ayeuna mah mawa urang hajakeun arit tati imah eta ge meunang nginjemnya ti si bapa. Cong babad lah ia kabeh jukut anu membandelna lah cuang habiskan supaya lebih indah dan enak dipandang oleh mata guys. Saja ningali video ieu nya simkuring bade narosnya kasadayana anu lalajo ieu mah ti mana sih asalna? Simkuring mah ti Ciamis nya. Tah Ciamisna di mana? Ciamisna di Karanggedang, Linggasari. Caketnya ke alun-alun ge mung 3 menit, ayeuna motor mah aya mah pahamalah aya 20 menitan mah ka alun-alun teh. Pokona mah aya Linggasari Karanggedang mah nya kota henteu, kampung henteu lah, tengah-tengah we kitu. Intina mah karitu ka dieu caketnya, ka pasar caket, ka warung caket, tapi henteu tebih-tebih teuing lah, teu kudu dibatur. Ieu mah kota di tengah kampung tah gitu paribasa namanya. Oke, ngebejaan kasararea anu nonton video ieu nya subscribe heula mun acan nya, like nya, share jeung komen tah sok lah, komenan naon we asal sopan kayak kusim kuring langsung dibalesnya. Sok komen lah. Anu sok ngarit sok komen lah. Mumpung nama anu ngora ya kudu semangat, kudu mencintai alam yang ada, bukan merusak guys, betul tuh. Nyanyalah kudu menjaga atau melestarikan itu nya samodel tandur pan tos teu aya nu ngora mah. Ayeuna teh nu kolot we aki-aki jeung nini aya nu ngorana ka mana? Pira kungan bisa dahar hungkul aya mantuan kolot henteu. Kudu nama sih heeh nya kudu belajar sok lah ti ayeuna simkuring nu diajar ya. Da pastinya ai kolot menurunkeuna pasti kanu ngora moal kanu kolot deui tah cik paribasa nama. Jadi sok urang lah ulah gengsian karena ka dieu panas lah simkuring naon tuh simkuring sarua panas. Komo deui duh orang Sunda amahnya pasti lolobana mah petani eta. Sedengkeun ai budak ayeuna nya kaulinan teh sok naon geura main HP wae teh unggal poe teh. Ai baheula mah naon cik permainan teh lah. Tradisional we aya mah mabar paribasana teh. Kan ayeuna mah sok ieu nya ai kolotna nya taneuhna lega, sawahna lega, tapi anakna mah teh nyahoeun di mana-manana. Kitu zaman ayeuna mah da mung lincak-lincak teh ka sawah tuh da diajakan teu ku kolotna nyambung perih kitu tah hayang nikmat wae. Ai kuduna mah nya kudu nyaho atuh lah teh milu-milu nonto ngalapare atau segala rupa nage atau nempo atau nya pangmoakeun naon tuh dahareunana atau jang nu digawe kan ieu mah bororaahnya zaman ayeuna mah barudak teh mararales kitu teu kabel ka sawah segala rupa teh da alasan mah heueus cenah panas cenah naon tuh deui merang lah segala rupa we alasanna teh. Da sabadarna mah guys ya sumber daya alam Indonesia teh pangbeungharna saalam dunia teh. Ngan kitu jelmana marales generasi mudana embung memanfaatkan nonto alam yang ada hayangna teh naon cik lah produk-produk luar negeri we nu kitu komo mun digawe mah embung da moal aya nu doekeun sok ka sawah mah pasti ge hayangna ka perusahaan asing nu gede anu gajihna gede tah kitu zaman ayeuna mah prinsipna beda dengan orang luar negeri guys. Kudu kumaha cenah urang menanggapina mun kitu sok we ayeuna mah saaya-ayanya di lembur ulah hayang hedon tah sok sagala rupa ulah nonton ulah sagala hayang kabeuli tah manfaatkeun we nu aya ulah loba nganjuk bari nonton ge cenah cik bari teh gaya elit cenah hidup sulit tah kitu.
Memang pendidikan karakter itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kopi dua contohna cenah. Kudu aya pembelajarannya daring tah. Sok palebah nu teu boga HP kumaha? Nya enggeus we anu teu boga HP mah keneh kieu sok bantuannya model sahala orang tua tah model di sawah ngalapare tandur sok barantuan eta teh. Ieu mah lain kudu hayang maksakeun kudu wae meuli HP. Kudu nama teh kitu bro konsepna nya. Pas WA sakitu heula nya ngacaprukna. Atur nuhun kana perhatasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilapnya subscribe nu acan subscribe, share nya mun aya manfaatna, komen oge nya. Ameh aya kritik jeung simkuring.